Tadi aya si Emen ka dieu kan? Aya naon cenah nya? Eta Kang nanyakeun cenah sugan boga wadah susu urut. Oh. Pan aya Lin? Nya aya nama oba bahal mah. Dibere. Ya henteu tuh Kang, tu dibere. Lah mah ke dibere. Nah, mah kita dibere. Nya era atuh Kang, manya abi mere kutang ka si Emen. Era atuh. Nah, ini kan aku utang. Nya tuh Kang, ari wadah susu makan kutang Lin. Maksud semen mah lain eta tuh nyi. Urut wadah susu teh kaleng susu. Da si Emen mah teu nyebutkeun kareng Kang, nyebutna ge wadah susu. Maksudna kaleng lain kutang iroh. Teu nyebutkeun kaleng si Emen mah Kang. Jeung beunna ge. Nah, atuh teu make urut si Ijem, make mantara abi, hayang urut abi. Hayang teuing mere.